Nah, abah ayeuna kaprak-kaprakan tos dugi ka laut Pamayang Sari. Nah, abah rek video deui. Nah, layana ieu mah laut tempat aya lain kota. Tingali babah oge tingali anu gunungan tahun baru mah kumpul ke wisata. Tinggalan abah rek kaprak-kaprakan ka dieu. Tinggal ku abah rek aprak-aprakan asup adieu yuk ke tempat nelayan. Tinggalan ku adu-adu tinggalan pemandanganana pemandangan ge separan-paran we sakapangi-pangi tingali. Nah abah ayeuna aya di laut Pamalayan di pelelangan ikan. Nah abah aprak-aprakan tingali ombakna ge mesin jalebur katingali ku abah. Tinggal abah aprak-aprakan saparan-paran. Nah abah saparan-paran tinggal pemandangan ge nemongkeun ka wari-wari teh hampura. Tapi abah mah ditemongkeun we lah lumayan. Ngarek katingali ku wari-wari ku dulur-dulur. Nah ieu mah pengunjungna saat nasabab lautna tinggalan ombakna ge ngantirkeun budak ka sisi teh bisa dari gunung tuh tingali abah rek aprak-aprakan ka dieu. Aya pengunjung cucur cara di Batu Karas di Pangandaran. Ieu mah iseng asupadina ge makan tah deukeut di Batu. Ieu mah panti gratis itu tanpa bayar. Tinggalan wargi-wargi ku dulur-dulur. Ieu pemandangan ombakna geus sabari di gunung ieu mah. Ala kamar wargi aduh murang kali ulah kita renang di dieu di sana ka tengahan. Abah aprak-aprakan laut Pamalayan nemongkeun pemandangan abah tuh. Ya wargi-wargi murang kali sengaja di gunung hari istirahat tinggalan tinggal abah tinggal tingali ombakna anu nganterkeun budak ka sisi teh ieu mah lain beja tingali sabari gunung teh waduh gunung hampan. Nah wargi-wargi pamahayang terang ieu pemandangan anu aya di Pamalayan. Ieu pelelangan ge seueur anu masero ikan laut. Nah abah aprak-aprakan nemongkeun pemandangan tah awan-awan teh tongtong we abah udah kudu ditonton. Abah tingali tempat wisata murah meriah aya nah oge namanya Laut Kidul. Laut Pamalayan. Abah Pangandaran masuk ke Batu Karas sampai pantai geus saja jalan teh. Nah kawari-wargi mah hayang sampai pantai perjalanan. Mulai di Cipatujah ke Pamalayan terus sampai ke Batu Karas Pangandaran. Pulangna Jalan Banjar. Aya abah mah berangkat Jalan Banjar pulang dan ke Batu Karas. Nah abah tinggal di separan darat abah tinggal pemandangan tinggal di meni bodas gitu lautna ge mantap. Kalau siang mah gak ada nelayan. Siang mah teh kaya kali laut Pangandaran ditutup ku abah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.